salah sahiji sekolah nyaeta Sekolah SMP 8 Bekasi. Aya budak anu sahabatan ti kelas 7. Manehna teh geus kaos duduluran nyaeta Dea, Liana, sareng Rara. Iji dinten salah sahiji babaturana teu asup sakola. Sabab geuring nyaeta si Rara. Jing ieu tumben abdi teu ningali si Rara ka mana nya? Apa meureun manehna teu asup sakola? Soalnya ti tadi teu ningali sapotong-potong acan. Keur kitu datang Liana. Naon deh, keur ngadaguan si Rara ya? Lain si Rara kugeringnya. Tapi raku, abdi ka bumina manehna teu kunaon katingali jak-jak keneh. Di manehna teu percaya. Dia kan sudah izin na, dia emangan ngasihkeun ngeureun abdi. Ayo gara urang yang kembali euy sakola ka bumina. Siap, hayu atuh mumpung teh teu aya les tambahan. Tempatnya itu nyamper ka bumina heula. Oke. Sip, gua udah dijemput. Oh iya, aku anak dua nih, sama Rara di hoyong buah-buahan. Ayo aku orang gerak pembina. Ayo aku. Assalamualaikum. Rara kumaha keadaan anak kalian acan? Aya Liana juga yang emang panyawatnya naon ra asa kamari mah teu kuna naon? Buge ieu nih nya deh. Wah, pasti gara-gara kecapeannya. Oh nya, ieu hilap abdi nyanak buah-buahan. Wah, tuh nuhunnya. Nya sami-sami. Mugia sing buru-buru cagernya Ra supaya orang bisa ambil duit. Makanya sing cara cagernya. Amin Ra. Dua waktu saterusna. Ya ampun, tos arek magrib. Abdi kudu uih heula nya Ra. Oh, nya. Sami abdi oge sieun si Bapak naingan Ra. Nuhunnya tos ngalong bumi. Nya sami-sami. Guys, kita lagi bikin drama Sunda. Siap atuh. Assalamualaikum. Skip lah, sudah sabar dulu. Coba lihat dulu. Emang panyawatna nah. Kecapeannya. Nya nuhun li. Oh nya ieu hilap. Texas Speed Up No